Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'amid dunya waddin wa akhrajana min dhulumatil jahli ila nuril ilmi wal yaqin wa adkhalana ila zumratis sabiqin wal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wallahu a'lam bimuradi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, Fathul Kabir. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'an bi ibadika sholihin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Li ridhaillahi ta'ala azza wa jalla. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Kama muqaddimah jalak cekap kembali sareng pembicaraan nutipayun pamit ngelepas singkuring kapalih dieu kasih damuring teh tos katilu kalina. Jadi ku kinten-kinten mah sapali tos aya nu wanoh sareng rarai singkuring. Leres kasauran tadi pangresa sobat singkuring al-mukarram Kiai Haji Nuris Anwar sakitu tatak pertentang merelekeun runtuyan tausiahna. Bapak Ibu hadirin sadayana, insyaallah simkuring mualami wiosnya. Wios Ibu sanes umede abdi teh. Ye asli nama meureun mun dismun jelema mamuriangan kan ini. Ayeuna teh gede. Abdi emut kana janji beda kebayang mun teu ditudunan. Waktu ngaos di peleter uli di sinang urip karorokok rada ngembro di doanan tidak mangkeun deui sabihara-sabihari. Enjing teh malah kedah kadarah banjir di Banjarsari. Juga teh rek ngaji dina naon di ditu gua di awang-awang. Dan tempatna teh kabanjiran di masjid wae dugikeun ka tengah ping-ping. Mudah-mudahan wargi-wargi urang anu aya di Banjarsari sing disalamatkeun disehatkeun.
para bapak ibu hadirin sadayana, sing bagja sing bingah sakumaha nu tadi didugikeun pupun sobat musim kuring mah rek disimpulkeun we mun cara senama ieu teh abdi bagian pendinginan, bagian masjid Sinang Urip kahiji bahwa mieling maulid nabi itu urusanana li syukri sing gede rasa syukur urang wangkid ayeuna tiasa kumpul riung dina haflah mieling maulid nabi dayakin lamun teu aya Kangjeng Nabi moal aya urang moal aya langit bumi jeung sapangisina, bahkan Abu Jahal diperingan siksana dia dina tiap wengi Senin alatan naon bungah kulahirna dialoeun. Aduh bahasana mun tadi sobat sim kuring mapandekeun ka indung bapa we hese ngabales kahadeana mana komo mun meunang make kecap komo mana komo mun kudu ngabales kasayang Kangjeng Nabi moal nepi tahungi ayeuna teh sing ageung rasa syukur urang da kusarean mun Nabi teu dilahirkeun moal apal urang iman Islam, moal apal kana ucong acong na salat, moal apal urang kana pasehatna ngaji Quran, moal apal urang kana nikmatna jadi penyantun anak yatim, moal apal urang kana nikmatna jadi tukang masjid na mamurkeun masjid, moal apal urang kana nikmatna nutupan aurat ibu. Leres atawa leres? Leres. Hiji cek tadi abdi mualami ngan singet mihaya bawaeun uih. Kadua mieling maulid nabi teh li tolabil ilmi. Tadi sakitu tatak pertentang pun sobat ngadugikeun sanes kanten runtuyan naan maulid nabi dikawit sajarohna dugikeun ka hikmahna cenah aya dikemas jeung heureuy ibu teh mun eueuh heureuyan mah geus bubar ti tatadi leres ibu mawi syukuran atuh nikmat-nikmat keur ngaji bungah-bungah keur ngaji urang da tadi ge dibasakeun lamun ngarah arek ngaji sapinuhna ngaji para guru-guru sim kuring nu aya payuneun di dieu wallahi ilmu aranjeunna moal seet wallahi ilmu aranjeunna moal tumpur kantun urusanna urang daek jeung henteu nyupri ilmu ka aranjeunna daek jeung henteu ngamuliakeun aranjeunna aya benerna eta tadi anu jauh disayakian susu anu deukeut cai herangan we mah cai teh cobi urang moal terang sirah nabawiyah urang moal terang naon nu patali jeung kajadian dina lahirna Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun teu aya momentum mieling maulid nabi nu dieusian ku tolabul ilmi mawi mulihna tina ieu majlis teh sing aya bawaeun teu ketang sakebul bakatul dan nu mahal mah ilmu sakebul bakatul diamalkeun kateu ari jamu jawame ngolotok dina mastaka kateu ari patul mungkin ngolotok dina mastaka ngan eueuh amal sakebul acan cantan teu di surga leres dua tilu mieling maulid nabi teh jantenkeun momen lil uswah suri toladan dina akhlak Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nu abdi katangkep tadi nu dijugikeun ku rencana awet tilu sobat sing gede syukur ku mieling maulid nabi sing jadikeun maulid mieling maulid nabi teh tempat atawa lahan tolabul ilmi katilu lil uswah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Gusti Rasul teh mulia hebat agung aya deui dina akhlakna dalamun urang ku Allah dititah nuturkeun ka kasepan Kangjeng Nabi mustahil sanggup. Nabi Yusuf wae nu kasep saur riwayat ka kasepan Nabi Yusuf teh mung sapertiluna dina ka kasepan Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi ge meureun rada meunang leuwih kasep dibanding Ustaz Duris mah nya. Bae mumpung aya keneh jelema itu panglima bisa disebut ngumpat. Bisi balik Allah nawangkeun jeung diledek. Urang teh tadi piwaraan ku Gusti Rasul nuturkeun naonna fisikna. Tadi piwaraan ku Gusti Rasul teh nuturkeun ilmu. Jadi piwarang ku Gusti Rasul teh nuturkeun naon nu patalisan haliah duniawi nu paling awal nu sangat mungkin ku urang bisa dituturkeun yaitu urusan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Rek nurutan dagang Gusti Rasul Bapak sok aya nu di pasar dia aya. Gusti Rasul mah Pak dagangna kieu. Ya Muhammad sabaraha ieu? 10.000. Kumaha mun ku kami ditawari jadi 7.500. Ah ari kahoyong mah 10.000 we. Tara nyebut modal na kitu nepi ka sakitu. Tapi bibir urang sinang hurip. Sabaraha ieu? 10.000, 2.000. Ah, atuh can nepi kana modalna mun jauh-jauh teuing. Padahal modalna teh 2.500. Ari ditawar teh tina 4.000 dijual. Urusan ngalabati sabaraha we pek ngan Allah ngalarang bohong dina jual beli riba. Iya. Aceh negara dong. Kumasanya. Ece ieu tiung teh sabaraha 150.000. Ah tuh 80 we can dugi atuh kana modalna oke. Ternyata mereka nak bati sabara persen pol mentok derajat nadina doi mun modal sakit 200% batina ngalewihan tina modal. Tapi nu jadi masalah urang mah tah sok dicampuran ku bohong. Gusti Rasul mah kacaduna mustahil Gusti Rasul bohong. Sok mek nurutan dagang Kangjeng Rasul nepi moal. Arek nurutan karena ibadah na Gusti Rasul. Allah ya Karim ya Allah ya Rabbana. Sok urang ieu duha. No sok. Sok ngaji Quran tadarus unggal poe. No sok. Sok tahajud. Wah, beungeut ieu mah moal. Hesek. Tapi urusan akhlak itu jadi jargon terbesar dina hasanah kepribadian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugikeun ka Gusti ku anjeun nyaurkeun wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ke ai ladang muludan nyokot uswahna ka manakeun hiji ka pribadi ka asup abdi nu ngobrol. Kadua ka bapak belah dituna ka anak jeung turunan. Ibu Bu kan hayang nggak budak soleh ayo mahal mana duit 10 juta jeung budak soleh jeung duit 20 juta jeung duit 50 juta jeung duit 1 miliar patarosanana
geus acan urang nganterkeun anak urang ka Nabi Soleh atau saja insya Allah aya abdi yakin aya dari dia loba tokoh agama patarosan deui hiji bukti sabaraha persen sepuh nu seseepan nganterkeun budak tina nyawa agama. Nah, mulai jenting begitu. Da urang mah takaran soleh teh mun budak daek barang berek. Punten. Di abdi aya santri berkebutuhan khusus. Sampai di Lumingon. Budak teh rada teu patos ieu lah. Intina berkebutuhan khusus. Kenging saminggon mah curi we gawena teh di Cisaga udah. Yatim bari teu patos ieu emutanana. Mun nyarios kadang nyamuk kadang henteu. Dianterkeun ku wargina. Ya eta nu kelu ajengan ka abdi nanya, "Cik atuh nu kitu-kitu ditampanan di pasantren biar aku teu jadi virus dulu eta." Punten. Akhir zaman malah jadi jelema awam ngungkul nu boga panyangka siga kitu teh. Dipangkat oknum ajengan kiai aya nu horeang ngurus. Kocap carios keur heueuh we budak teh Kang. Weh. Kumaha poe teh yang harupan solokan, sini luncat. Terakhir ku abdi titah mencetak kuwi ka diposting na Facebook kami loba nu ngadoakeun ka dieu Dimas ngaranna mah alus Dimas ka dieu Dimas pang mencetankeun setiap pencetan leungeunna kana tombol teu kurang teu leuwih abdi ukur ngadoakeun ya Allah ya Rabb kuasilah ieu budak leungeunna antel kana tong abdi sejan niat mencetan abdi sing dibetahkeun sing disolehkeun. Wallahi itu bikin kaina pambetahna Senin Kemis pambetona kabeh mari Senin Kemis puasa. Tah urang dia urang Sinanggurin budakna hidang kasep geulis pinter sabaraha persen kolot nu adug-adugan masantrenkeun anak. Anak sia jeung ieu. Punten pun aya patarosan akan apa hari budak soleh lain kudu aya masantren sumuhun cek saha pasantren citakan orang soleh ngan dina lazimna mungguh ada pasantren adalah institusi adalah lembaga nu mengenalkan anak turunan urang ka Gusti jeung ka nabina jeung kana kitab suci hari budak hayang soleh anu disuruh nanaon motor iman di lemur abdi jadi dia mah nyahakeun wae gitu bocilna pemitina teh dia handphone di abdi dan luar biasa Kang lucuna ya jeung rada campur di kasabeun aya nu masantrenkeun ka abdi budakna teh dipangmeulikeun handphone harga 4 juta datang jeung abdi bade wiatkeun anak di abdi budak kan sok disyahadatkeun heula lain nganggap kafir ngaweteh-weteh ka iman li tajdidil iman minimal kolotna aya pijawabeun nalika anak isukan dipayungeun mahkamah robbaniyah rek kadakwa Gusti abdi geuning teu diajikeun teu dipasantrenkeun teu diwanohkeun jeung Gusti jeung Nabi jeung Quran abdi teh ku kolot abdi minimal kolotna aya pijawabeun atos Gusti baheula hareupeun guru malah disyahadatkeun abdi pisan nu nyaksian eta sabada disahadatkeun budakna teu jadi Kang di pasantren geunana alatan di abdi mah handphone dikumpulkeun kabeh dikumpulkeun jadi keluar handphone teh ari urusan sakola ya Allah ya Rabb anu riweuh teh lain budakna mun lain kok jadi lamun saur ibu tadi nyarios mahal keneh budak soleh jeung duit 1 miliar sekalipun mangga buktos di ayeuna cita anak urang sing jadi generasi nu soleh soleha sabab momen maulid Nabi itu ada lil uswah yang nyokot suri tuladan tina akhlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dengan ayeuna Presiden Prancis si Emmanuel Macron keur ngahina ka Nabi urang
keur ngahina ka kakasih urang dugikeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikartunkeun ya Allah ya Allah. Mugi ayeuna mugi urang sadaya diaping dijaring dina sanes kanten mara bahaya agama, diaping dijaring dina urusan kesehatan dohir batin, diaping dijaring anak turunan urang sing janten anak turunan soleh soleha ieu lemur sing bisubur makmurkeun kemahribah loh jinawi para pengurusna para tuturusna sing alakur nu sepuh nu anu sing sabeungeutan da moal aya kakuatan tanpa berjamaah dalilna sanes kanten tos pada apal lamun abdi ningali di rempekna ahli agama luar biasa ngan ulah salah loba ahli agama ku Allah oge sok diuji ku ka oge ka egoisana dunia geus dituntut tinggal sejauh mana urang rek mariakeun rek molahkeun ieu hate bisa cunang kumpul ka Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada kesadaran ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah asyraqah Ya Habib
Rasulullah salawatullah alaika indama syadul mahamil marhaban marhaban wa tanadau lirahili marhaban 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 ya nural aini marhaban marhaban Anjadal Husaini marhaban marhaban Jituhum wadam Husain marhaban marhaban untuk kifli ya dalilu marhaban 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 ya nural aini marhaban marhaban jadal husaini marhaban marhaban Rabbi faghfirli ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Tala'a badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina alimu sirri wa akhfa mustajibu da'awati Rabbi farhamna jami'a wamhu anna sayyiati Tala'al badru alaina fi zaniyatil wada wajaba syukru alaina bada'a lillahi dha sadaya jemaah cekap ngaminkeun Ya Rabbi istajib du'ana amin ya Allah Ya Rabbi istajib du'ana Ya Rabbi istajib du'ana Ya mujib sairina amin ya Di Allah yaumil akhir pamugi amin ya abdi sing jantan hiji
sareng ibu ama abdi iring nabi kasawati yaumil akhir pamugi abdi sing jantan hiji sareng guru abdi Amin ya Allah ya Rabbal iring nabi kasawati ya sadaya jamaah sing tiasa angkat syarah Mekah sareng Madinah ibadah haji wal umrah iya sadaya jamaah sing tiasa istiqomah milik rizkina barokah mautlah husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal alamin marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Abdi tawasul ngalangkungan aosan sholawat mugi barokah dijangkeun syafaat abdi sadaya tawasul ngalangkungan aosan sholawat mugi barokah diijabah sadaya hajat amin ya Allah ya Amin ya Allah Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Amin ya Allah Bismillahirrahmanirrahim hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma fil muslimina wal muslimat Amin ya Allah wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Amin ya wa ya qadiyal hajat
Amin. Ya qadiyal hajat. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wal hadi ila siratikal Amin mustaqim ya Allah. wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وادفع عنا من البلاء المبرم إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وادفع عنا من البلاء المبرم إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وادفع عنا من البلاء المكرم إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah ya Rabb, muliakeun pun Bapa, muliakeun pun Biar. Hapunten pun Bapa, hapunten pun Biar. Pikeun aranjeunna tina fitnah dunya, fitnah akhirat. Bagjakeun aranjeunna bagja dunya, bagja akhirat. Amin ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina Amin ya Allah. wa dzunuba azwajina wa dzunuba auladina wa dzunuba ulamadina. Amin ya Allah. Ya Allah, apunten buridaki sadaya ya Allah. Upami teh mah aranjeunna dincak lepas sanes lepat aranjeunna lepat abdi nu biasana dikeun. Mugi Gusti ngadarkan aranjeunna lahan dakwaan kamu abdi jaga di payung mah kamu berbadi. Amin ya Allah. Wa dhunuba masyayikhina syaikhina. Ya Allah, muliakeun guru-guru abdi sadaya ya Allah. Muliakeun sadaya guru-guru abdi mayakeun dikieuna sumawana nu parantos ngangkunkeun. Abdi moal tiasa sapertos ayeuna tanpa jasa aranjeun. Dikeun abdi jaga ya Allah. Sareng guru-guru abdi sadaya. Amin ya Allah. Aranjeunna nu capena, aranjeunna nu jengkel. Abdi nu sukses. Aranjeunna nu laparna, aranjeunna nu bingungna. Abdi nu nanjungna ya Allah ya. Muliakeun guru-guru abdi sadaya ya Allah.
Allahumma rizqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Ya Allah ya Rabb, dugikeun abdi sadaya ka tanah suci Makkah, ka tanah suci Madinah ya Allah. Paparin abdi sadaya berkah Ka'bah, berkah Rabb. Mugi anjeun teu nyopotkeun rasa kasana abdi ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Abdi pada sono ya Rasul. Abdi sono ka Allah, dugikeun ya Allah, dugikeun. Paparin saengana kalaluasaan ka abdi sadaya dumes ka Ka'bah dumes. Mugi Gusti nancepkeun rasa mahabbah ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasadayan hadir dina ieu majlis. Amin ya Allah. Paparin sadaya jamaah kajemparan zahir batin ya Allah. Angkat sadaya kasusahna gentos kabingahan ya Allah. Qabul sinareng ijabah sadaya kana ya Allah. Solehkeun solehakeun para putra turunanana ya Allah. Marulih nanti ya majlis sing janten jami-jami nu jembar batin jembar lahir. Mugi sing janten jami-jami anu jaga di payunan makamah rabbaniyah dipaparin syafaatul uzma fi yaumil jazai wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal. Mahotan abdi sadaya Allah. Inna kaya husnul khotimah. Allahumma khtim lana bil iman. Akhtim lana bil Islam. Akhtim lana bi husnil khatimah. Sanes abdi terang ya Allah, nu maot nampak jaga nu maot husnul khatimah. Mun ngitang saya nama abdi sadaya teu pantes. Teuing keneh ya Allah. Lautan pangampura aya di anjeun. Lautan pangampura aya di anjeun. Lautan pangampura aya di anjeun. Paparin abdi sadaya pangampuraan ya Allah ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman. Khtim lana bil Islam. Khtim lana bi husnil khatimah. Khtim lana bi husnil khatimah. Khtim lana bi husnil khatimah. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbil azim. La yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Ya biasa ngalungsurkeun pangampura cobaan ya Allah. Faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Sanes abdi terang ya Allah, lodoh abdi teas ya Allah. Genitih tahun kali abdi ngecelakeun ciso calatan yang cerikan dosa. Bujeng-bujeng kudu saban waktu ya Allah ya Rabb abdi mencarikan dosa. Genitih tahun kali teas abdi teas ya Allah. Abdi menggaduh keyakinan anjeun Zat Maha Rahman Rahim. Mikanya abdi sadaya ku pangampuraan jeung ya Allah ya Rabb. Wa inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Wa taubatan qabla al-maut. Taubatan qabla maut. Bebarin aku sadaya kesempatan taubat ya Allah. Rahmatan ilal maut.
rahmatan minal maut, rahmatan minal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Doa abdi ya Allah. Doraka abdi sajam katukang, doraka abdi sadinten katukang, doraka abdi saminggu katukang, doraka abdi sabulan katukang, doraka abdi nu tahunan ka Ibu Rama. Lanjena nu capena abdi nu boga gawe, lanjena nu balangsakna nu hujanan, abdi jadi jalan di akhirat. Ya Allah ya Allah. Doraka abdi ka bojo, doraka abdi ka ceroke, doraka abdi ka para putra turunan, doraka ka tetangga, doraka ka alam. Alam bala tentara Allah yang ngirimkeun siksa. Ya Allah ya Allah. Punten abdi sadaya. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Amin ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Nyerina sakaratul maut biasa dibayangkan bukan nyeri dohir. Ampunkan ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ingin dilepaskan ya Allah hidayah untuk saya sedekah sekebul bakat. Bagehan ya Allah, bagehan ya Allah, bagehan. Wawakan ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Pamit amat ka penaku abdi Allah, titipkeun kasalamatan dunia akhirat ka bojo abdi, ka para putra turunan abdi. Abdi rumaos tetiasa ngadik-ngadidik na ya Allah. Abdi rumaos dacan ngajingjing pun anak ka guru-guruna. Abdi rumaos dacan dijab kabul ka guru-guruna. Tanda teh jaga pangipun anak ngadakul ka abdi. Mugi Gusti maparing pangapura ka abdi. Jantenkeun para putra turunan abdi, para putra turunan musaroleh tur soleh. Sianten qurrata a'yun. Laladangan abdi ibadah ya Allah sarada sekebul bakatu. Singkal berkena ajrun ghairu mamnun. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Anu saya nanti Allah melawarkan kabodohan isim kuring dispikinakeun dohir batina dijabahlan qabul sadaya pamaksadanana. Allah maparinan pangampura sinaratanya kadina ka urang sadayana. Amin. Hadallahu wa iyyakum
ajma'in billahi taufiq wal hidayah